نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم سيد الغر المحجلين والشفيع للمذنبين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تصلح بها صدري وتيسر بها أموري وتفسح بها كلامي وتحل بها عقدة من لساني يفقه قولي وتجمل بها كلامي بالفصاحة والبلاغة والبراعة وتجرب وتلم بها جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين. Sepadanya menjadikan puji kami syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat kali salam mugia salamina diwuhkeun ka panutan alam junjungan urang sadaya kakasih Rabbul Alamin habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqula wardina para sahabatna para tabi'in itba'ut tabi'in tudugi ka urang sadaya mugi-mugi salamina aya dina bimbingan hidayah oge taufikna Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mangga sakumaha biasa pada makhluk tausiah simkuring sok diawali heula ku berjamaah ibadah mau sholawat nariyah 11 wangsulan. Ulangi kali 11-na tapi dia hadir alhamdulillah rempok. Punya wae aya. Mudah-mudahan baik-baik. Orang nanyakan itu tirangan pesan dari gitu. Berusaha ibadah mau sholawat nariyah 11 wangsulan. Dimugi naon rupa hajat kabingung kasulit kasusah urang yang dipaparing dalam keluar ke Allah Ta'ala. Beri katinggal yang mau hadir terbunga kabeh susah di ayat. Itu tak ngomong ya. Susah mah sok katingali lamun diupi sok bari nyambunya. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Allahumma anta maksudi wa ridhaka matlubi anfini mahabbataka wa ma'rifataka ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala niyati shifa dhahiran wa batinan wa qabuli duha wa datil bala wa nasran ala al-aqda wa satran lil ayub wa ila hadratin nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa tahirin ajma'in wa khususan ila hadrati Syekhina al-alim al-alam al-qutbul qadir Syekh Ibrahim bin Muhammad bin Ali At-Taji Abdul Ishaq sahibi salawatin nariyati radhiyallahu ta'ala anhu wa ila hadrati jami' ahli silsilati salatin nariyati radhiyallahu anhu wa ila hadrati jami' man amila hadhihi salawatin nariyah. Syurulillahi lahumul fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Doa suratul Fatihah misalnya jigna angkat tangan dirusus sama orang sadaya misalnya hadir. Mugi-mugi Allah Ta'ala menjangkeun yusra urang sadayana bari aya di muka kesehatan tur di tahu ibadah. Muga-muga Allah Ta'ala ngahapunten kana sagarupi dosa perdosa urang sadayana. Dosa agung, dosa alit, dosa nama haja, tengah haja. Muga-muga sadayana sedihapunten ku Allah. Ya muga-muga
sadayana salamina aya dina bimbingan hidayah taufikna Allah Ta'ala dibagjakeun ti dunia para dugi ka akhirat. Moga Allah Ta'ala ngamuliakeun ka urang sadayana ti dunia para dugi ka akhirat. Moga Allah Ta'ala nyelametkeun urang sadayana ti dunia para dugi ka akhirat. Moga turunan-turunan urang keluarga urang sidijantunkeun ku Allah Ta'ala turunan keluarga anu saleh salehah. Para putra urang keur santren sarakola karunia. Moga-moga sing dihasilkeun ilmu anu manfaatul barokah. Moga-moga urang sadayana sing dijaga dirasa tina berbagai macam balai musibah. Moga-moga anu teu darama sing enggal didamangkeun di Allah Ta'ala satu maha bihara ini. Moga-moga dina waktosna Allah Ta'ala nyabut nyawa urang sadayana ngamaotan sabada yuswa anu panjang. Moga-moga dina waktosna urang mausing husnul khatimah. Moga-moga anu menuju gaduh kasulit kasusah kabingungan sutidi Allah maparinan jalan kaluar anu terbaik. Moga-moga urang sadayana salamina dikiatkeun dina nyekel ajaran akidah ahli sunnah wal jamaah al-as'ariyah. Moga-moga ieu lemur sing dijaga dirasa tina berbagai macam balai musibah bencana. Lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli shalatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tahallu bihi al-'uqad wa tanwariju bihi al-qurab wa tuqwa bihi al-hawaij wa tun'adu bihi al-raga'ib wa husnul khawatim wa yustasqa al-ghamam bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lahzatin wa nafasin bi 'adadi kulli ma'lumin. Allahumma shalli shalatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bihi al-'uqad wa tanwariju bihi al-qurab wa tuqwa bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-raga'ib wa husnul khawatim wa yustasqa al-ghamam bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lahzatin wa nafasin bi 'adadi kulli ma'lumin. Allahumma shalli shalatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bihi al-'uqad wa tanwariju bihi al-qurab wa tuqwa bihi al-hawaij wa tun'adu bihi al-raga'ib wa husnul khawatim wa yustasqa al-ghamam bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lahzatin wa nafasin bi 'adadi kulli ma'lumin. Allahumma shalli shalatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bihi al-'uqad wa tanwariju bihi al-qurab wa tuqwa bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-raga'ib wa husnul khawatim wa yustasqa al-ghamam bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lahzatin wa nafasin bi 'adadi kulli ma'lumin. Allahumma shalli shalatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bihi al-'uqad wa tanwariju bihi al-qurab wa tuqwa bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-raga'ib wa husnul khawatim wa yustasqa al-ghamam bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lahzatin wa nafasin bi 'adadi kulli ma'lumin. Allahumma shalli shalatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bihi al-'uqad wa tanwariju bihi al-qurab wa tuqwa bihi al-hawaij wa tun'adu bihi al-raga'ib wa husnul khawatim wa yustasqa al-ghamam bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lahzatin wa nafasin bi 'adadi kulli ma'lumin. Allahumma shalli shalatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bihi al-'uqad wa tanwariju bihi al-qurab wa tuqwa bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-raga'ib wa husnul khawatim wa
ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتدبرج به القرى وتقضى به الحوائج وتنعل به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنبرج به القرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنبرج به القرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka bi fadli salati tafriziyah wa bi haqqi salati tafriziyah wa bi manzilati salati tafriziyah irfa' qadrana wa yassir amrana wa shrah sadrana wastur uyubana wa hassil maqasidana wa sahih ajsadana wa qudi hajatina ya man huwa kaf ya ain sad hamim alif lam mim sad bisidil hibati wal qudati bisidil jabaruti wal adamati ij'alna min ibadikal muttaqin wa ahli ta'atikal muhibbin wa atina ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa malan kathiran wa mulkan aziman wa auladan salihan abraran wa alhiqna bis salihin. Allahumma inna nas'aluka wa natashafa'u wa natawassalu ilaika bi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ahli baitihi ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil khuluqil azim. Inna natawassalu bika ila rabbika fi qada'i hawaijina sebatan maksud masing-masing. Allahumma qidina wa khususan ya qadiyal hajat rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin.
ngatos rawuh abdi mualam itu. Nah, itu mau urang. Warga hadirin jamaah rahimakumullah. Masih kene dina bahasan bagian pertama tina Isra Mi'raj. Hikmah pertama tina Isra Mi'raj adalah sofiatil qulub, ngabersihan penyakit hati. Terus dibahas kamari bahasa di ledok. Di pelajaran pertama tina Isra Mi'raj biasa diambil kurang adalah kurang sing bisa mersihan hati tina penyakit hati. Dan Nabi G memeh dicanat ka Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa nupang payuna di bidang malku Nabi, bahkan piwarangan Allah ngalangkungan malaikat Jibril adalah dibersihan heula manahna. Timbul pertanyaan, nah ari manah Nabi kotor? Kamu nanya. Karena usul gitu. Manah Nabi bersih kabina-bina. Lamun Nabi manahna kotor teu sah jadi nabina, sabab Nabi wajib kasifatan kusifat syidik atosna bener. Atuh geuning bab dibersihan heula. Nah, itulah pelajaran pertama tina Isra Mi'raj urang sing bisa mersihan hati urang. Sabab Nabi ge memeh ka Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa nupang payuna Nabi dibersihan heula naonna manah. Di antawisna bibitna penyakit hati teh ngan tilu-tiluna. Nabi ngadawu ummahatul khotoya salasu, indungna bibitna pirang-pirang kasalahan, bibitna pirang-pirang masalah, pirang-pirang kagorengan, indungna dosa. Ummahatul khotoya salasu, jadi bibit luwih pipanyakiteun pipaseaeun tapi kalau mur teu aman loba masalah bibitna mah ngentil. Tadi nasonten dia judulan pangaosna bibit penyakit hati ayat 3. Naon judulna? Bibit penyakit hati ayat 3. Di judulan di atuh apal-apal judulna. Ulang pika balik di pangaosan ditanya ku salaki teh naon mama bahasan biasa we. Sok aya kitu. Kudu didinya biasa kitu jawaban. Begitu apal-apal judulna. Dina judulna teh bibit penyakit hati. Persihan tilu dan Nabi ge dibersihan manahna. Hiji dawuhan Nabi bibitna penyakit hati teh al-kibru, sombong. Tadi bibit penyakit hati sombong. Muncul urang mah bahasa Sunda nama sombong adigung gede. Punya hulu. Orang makakara ngaji ku musafir pika di hulu-hulu kita. Si sombong yang tak usah dong kita. Putih naik kita hulu-hulu kita. Irek nanya teh era tak usah baka hulu gitu. Sombong adigung gede. Itu hulu maka masakan-masakan hulu. Jadi itu nanggus hulu nah hulu pika dia. Ya ibu-ibu. Eta mah geus jadi paribahasa. Paribahasa mah teu bisa dirobah. Kajian sok nyarios lemes geus jadi paribahasa mah biasa. Eta yang keur mapa nu ditajong atuh cingket mapa teu da ditajong. Cingket tanah eta kunaon eta mapa cingket kitu da sok nyarios lemes. Ieu cenah mamah sampean ditajong. Mun iku teu naon eta mamah sampean. Geus minum suku gitu. Kalau main pare anu nanya kita sopan, dia senang juga uang dinten pare. Karena uang dinten pare, dia semulak malik kue pare, gitu dengan uang sekarang. Sombong. Dicarioskeun dina kitab tafsir sawi iblis teh pinter. Bahkan pernah jadi guruna para malaikat. 8.000 tahun iblis jadi guruna para malaikat. Iblis para malaikat parinter teh ibu guru nanti saha iblis dia ngareunah di harita ngaji di malaikat mah iblis itu malaikat iblis ngaburukan malaikat lain ngobrol harusuk malaikat ngaji lagi lain HS lain udah hunyar dia gitu malaikat
Ieu mah ngaji teh rupa-rupa nu ngeyeng we aya. Oh, anu udu we aya kana. Atuh iblis mah jomblo ngata ngaji sebab mustamina saha malaikat. Pinter iblis. Bahkan iblis 4000 tahun jadi penjaga surga. Akhirnya jelema teu bisa asup ka surga kecuali izin ti iblis. Tapi iblis akhirnya cilaka akibat naon? Sombong. Teu pira kiwarang sujud ka Nabi Adam bungu. Cek iblis ya anna khuliqtu min nar. Kaula mah dijieun ti nu seuneu. Ai Nabi Adam dijieun ti nu tani. Keheulaan anu seuneu kudu sujud kana tanu. Langsung Allah ngawal dina Quran. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Mungkin tak iblis mumpang kita sujud wa kana minal kafirin. Jadi weh iblis teh makhluk Allah nu kafir sabab teu ngagugu parentah Gusti Allah. Sujud ka Nabi Adam. Pangambung sujud teh sombong iblis. Pada manehna dijieun ti nu seuneu, Adam dijieun ti nu tani. Mata kurangnya tong sombong meninggalkan keterangan dunia itu kurangnya jadi terima tinu tani. Mata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngadawu annasu min Adam wa Adam min turab. Manusia ti Nabi Adam tinu tani. Berarti urang ge ti ditu nama tinu naon? Tinu tani. Tak tong sombong tak jeung kenteng teh kami lanjut gitu. Jeung batang sabaraina betul dekat soete adi itu. Dulu rejeng tani teh naon sombong geus pejabat tinu tani. Rakyat tinu tani. Nu bodas tinu tani. Nu hideung atuh loba ting tanun geus eta tadi. Ngan kanu hideung sing atap nya harideung. Nah sababna nu hideung mah tara babari kotor. Jika baju bodas baju hidup kan beda. Ini dengan tarawih kata. Kata kalau kurang ku Allah ditakdirkan banget hidup sing atoh. Sabab nu hidup antara babari kata. Teu mani 2 minggu moal kapanik. Berbeda di bodas. Sudah bodas teu bagi sabar katingali. Tapi dia mah tahu salah. Loba nu bodas kubur banget tahu. Daik pala kan masuk hidup itu. Oh, buktikan balik kita yang buat sih. Bikin susah. Mata gula ayah naon sombong. Nauzubillah ini iblis cilaka akibat naon sombong. Mata gula naon sombong itu. Pun urang boga ilmu paparin ti Gusti Allah. Dina waktu di sana muka Allah teh aya kana bisa. Ibu ari profesor pinter. Sok tanya profesor ku ibu. Cek prof hiji tambah hiji sabaraha. Ngananyana keur sare. Eta profesor bisa ngajawab moal. Moal hartina kakara dibere tuluh ge ku Allah pangabisa geus daya. Pangabisa dibere tuluh ge. Tong maka dibere pae, dibere tuluh pangabisa geus daya. Ibu lamun sare eta reupna panon jam sabaraha leuwih sabaraha? Apa suho jam 8? Di mana reup sare jam sabaraha leuwih sabaraha? Pante apa anu kitu? Ya, sombong apa tuh eta barang reupna panon saya jam sabaraha leuwih sabaraha. Ente apa anu kitu ge? Ya. Naon sombongkeun bare ilmu ti Allah. Ujagoan si eta mah cenah teu teurak di kadek, teu teurak di bedil. Diteunggul ge si eta mah kuatan anger tong sombong da bisi teu teurak di kadek, teu teurak di bedil ge anger ku tai mah eleh. Aslina ku tai mah eleh. Eta jeger teu teurak di kadek, teu teurak di bedil jadi beuteung. Terus sare tiba ente jeger pakat mere usia kebetulan hayang misi atuh ngaran ge jeger diancam eta tai ku jeger cek jeger katain jedog si aing tuluh teu termolot eta tai malikna sampai jeger kumaha cek tahi aing teu dikaluarkeun ayeuna bau sia ima-ima sakudu aing usia cek tahi atuh kaloyo teh jeger kaluar eleh ku tai ge naon sombong deui itu tadi mata geus tong sombong tong angkuh naon sababna urang mah tinu hina dia jadi pek bisi lamun rek angkuh pek bae teh naon syaratna kudu geus bisa ninggal jadi sorangan
Bisa kan ganti di serangan. Bentok sombong sih ganti di serangan. Ya. Nah, sombong kan itu aya. Bunghar teu bisa dijieun sombong. Ya, kabungharan jadi manfaat, jadi nikmat ka urang harta banda lamun urang sageur. Entah waka dicabut nyawa ku Allah dimautan karena diberi gering geus teu nikmat eta harta banda. Naon kudu sombong segala? Ibu kabeli motor, kabeli mobil Alphard weuteuk anyar teh nu samida 300 juta. Ngan dina bujur aya pisu 28. Nah, eta ngareunah moal ngadirkan mobil. Baru-baru 28 hiji teh ngareunah. Maka tong sombong ku eta. Harta aya manfaat teh di mana urangna naon sampun geus dibere geuring mah ku Allah teu manfaatna dahreun kitu na sok keur geuring mah teu kenah barang dahar ge keur geuring mah dahar sampai yang ada rupiah pararangsel itu mah dahar teh cili pararai dunia teh cili mah kudu ngasaan ya ngasaan semua kudu ngasaan eta pernah cerita di Gembrong Cireung. Ya sudah. Pernah cerita di Gembrong Cireung? Betul. Berarti pangat di Gembrong ge kayak cerita. Tapi namun amisna di Gembrong. Itu suka gitu kudu santai cerita. Nah ada di lapaknya itu belum. Mata sombongkeun sok. Nah, sombongkeun. Sombongkeun. Ya, kita bibit penyakit hati. Teh kade je. Pelajaran pertama tina Islamiran adalah bersihan penyakit-penyakit hati. Ulama ngadawukeun la usula ilallah moal nepi ka Allah moal usul ka Allah ila bisofiatil qulub kecuali ku bersihna hate min roda iri hatina pirang-pirang penyakit hate. Paingan Nabi memang Islamiran dibersihan jalan naonna hatena. Langsung kabarang ka hate. Bibitna penyakit hate teh hiji. Hiji naon cenah? Naon sombong teu gua sombong teu. Tadi ge dijieun ge teu naon? Teu. Ibu lamun aya sombong resep. Jelema sombong resep teu. Teu kanu sombong lamun ditanya ngajawab sadaekna, surang teh sopan-sopan nanya cenah teu naon? Kadeleuna ku sia teu naon apa gitu sombong. Resep teu? Berarti lamun urang sombong atuh batur ge kumaha ka urang? Resep pangna resepkeun Nabi ngadawu man tawaddo'a rafa'ahu Allah wa man takabbara khafadahu Allah. Sahaja man tawaduk diangkat derajatna ku Allah wa man takabbara khafadahu Allah jalma nu takabur sombong dihinakeun hirupna ku Gusti Allah. Dina kitab Fathul Ghaez ku ibu dina sirah urang teh aya malaikat. Biasa cenah? Malaikat. Eta disebut malaikat hafadhah. Jumlahna 20 malaikat hafadhah teh. Tugas wengi siang tugas wengi 10 Pak balik ngomong. Nah ini geus parelol teh ngomong. Tukang berak usah geus parelol teh. Urang teh ieu kudu dikerjakeun beuting teh ngaji di maja balik teh subuh terus siap-siap bulanan. Pak itu mah urang da urang ngomong aja. Eraeun si eta. Kamu nanya. Terus kadinong dieu teh. Hanya terus kan dia cantik dia dua dia kudu kasahang ya ini. Makanya sahang mah tunjuknya nyungsok dia yeuh teh ka handap teh kasahang. Dua deui teh. Sepuluh terus dulu. Tah malaikat tu apa teh 10 tugas nanti penting 10 ti urang. Di mana urang kandung 10 teh aya di istilah kita Fathul Ghaez aya di rumah tangga. Begitu urang sombong langsung eta malaikat ngalokkeun sirah urang. Lok we sakabeh makhluk ningali ka urang hina. Nauzubillah min eta sombong. Teh aya sombong tadi ge manusia aya naon? Nya tinu tanda di mana urang aya dina awak urang kumaha engke naon? Dina kitab Qurtubi dawuh Imam Qurtubi lamun awak urang lain lamun urang kapana maot di Bandung berarti dinu awakna ayatan saripati di mana? Di Bandung. Urang Bandung maot di Jakarta, kubur di Jakarta berarti dinu awakna ayatan saripati di mana? Di Jakarta. Itu dawuhan Imam Qurtubi dina kitab Tadbiratul Qurtubi. Urang mah katanya di mana aya awak urang teh apa? Nah ini ningali mah asa jiga tinu taneuh kuburan di dieu teh. Soalna bawarangan katingali. Tapi sia jelema nu warangan
keluar timah jam 10 geus sieun. Jadi dina tinu taneuh kuburan mantap itu. Ya deui nu teu akur jeung kakangna pasea we gaweana teh. Eta mah di dina tinu taneuh sengketa mantap itu. Sudah akur. Di dalam hati di dina teh tinu gaweana teh shopping healing jeung besti gitu tah. Eta sok besti angan udah healing gaweana teh ngapoe healing jeung besti gitu. Tah mun jelema teh betah di sini mah ulin we gaweana teh. Jadi di dina tinu taneuh di tanah abang jeung tah. Siapa kita tanya? Jadi bibit penyakit hati itu naon? Sombong. Mesti jadi sebab sombong. Mau ke surga di nu hati aya sombong kajian sakit bisa sampai. Tadi kayak naon sombong tuh? Teu aya sombong tuh. Paingan atuh Sayyidina Ali karamallahu wajhahu radhiyallahu taala anhu ngadawu dina kitab Jawahirul Lu'lu'iyah. Dina sarah kitab Arba'in Nawawiyah ngadawukeun Sayyidina Ali, ieu ubar sombong ya annasu awaluhu nutfatun. Manusia dijieuna ku Allah tina nutfah. Ieu ubar sombong ya. Supaya ulah aya sombong hiji manusia teh dijieun ku Allah tina nutfah. Nutfah teh naon cenah? Saimani. Jadi urang teh dijieun ku Allah teh tina saimani. Bade naros ka ibu hargaan mana eta cai bahan pi jelemaun jeung bahan pi hayam. Naon bahan pi hayam? Oh, ai bahan pi jelemaun simani. Hargaan mana bahan pi jelemaun jeung bahan pi hayam? Ibu pernah menakan banar nok? Ya. Pernah. Bungar. Nah banar? Oh, pernah melihat jelema banar simani? Jadi kasar karena nawan abis na iya sagala cimani geuleuh teh ka urang dijieun ku Allah teh tinu geuleuh tinu naon tinu geuleuh tinu cimani da hargaan kana bahan pi naon pi hayam pi mogun Bila balik diumpak ngahut salah sok daerah urang mah diumput teh apa ngarut ngahut salah harap mengurang. Ini saya kita, jadi kami juga kita orang sudah sekarang. Wa'atan dia ulang ke tinugel. Wa'osa tuhulizun pertengahan anak geuleuh sok. Mimitit tinugel. Kedua pertengahan kali itu kadi mamawanu. Eta ibu-ibu leuteut marawana. Naon geuleuh teh? Itu tai gitu dan korak ibu tai mah teu. Wah tai nya. Mata naon ke jeung kudu parakatan kana parakatan teh sagala ieu tai nu dibawa teh tai. Bener teh? Sok eta ibu pot kadaran-daran garaya anu bigireun sililenean eta ge. Pot ka sililenean. Ya, nu bigireun urang daek ngalenean keneh, nu bigireun urang daek ngadeuketan keneh teh bubuhan ku Allah taina didudupan keneh. Coba mun saya eta busiat dirinya. Daek eta dieu dirinya. Atuh geuleuheun. Geuleuheun. Nah, mata saur Sayyidina Ali pertengahan geuleuh dijieun dinu geuleuh haditu ka dieu mamawanu. Ai pek teh nu biji tina linggiangan kabeh geuleuh. Sok dawuh nu alus. Dinu ceuli nu bijieun. Sok nih. Jeung teuing hejo digadus alpukat ka dieu. Nu bijieun tinu panon. Omongan lagi di setir kecil-kecil ke sok naon harga manusia bijieun tina irung bijieun tina bahang cidu jeung luha geuleuh teh bijieun tinu geuleuh kaditu ka dieu mamawan nu geuleuh nu bijieun tina linggiangan kabeh bijieun tina pelawangan pengker geuleuh naon aya hargaan kai aya hargaan. Pak Ustad Oyon Sohibul Bet naros sasingkuring mangga cenah keur melak cabe, melak tomat, melak bawang, hitungan sedihemu priyogi tai domba jeung tai hayam menawi aya. Cek abdi Pak Ustad Oyon da abdi teu ngumpul tomat ngumpul hayam teu aya. Di Tegaduh ti domba ti hayam teh. Bilih priyogi mah tai abdi. Hayamnya dua karungna di priyogi.
Kira-kira kataheun mah Pak Ustaz aya. Nah, ari pek teh Mang Dana, cek Mang Dana teh aya cenah Pak Ustaz. Kan di abdi tai hayam 2 karung atau heun mah. Masukkeun kana teh hargaan mah teh jelema jeung tai hayam. Tai ustaz dia. Nomor wae kita geus tong sombongnya penyakit hati tadi aja. Jadi Isra Mi'raj itu perayaan pertama saat Nabi dicana ka Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa dina kitab Tarjih Nabi dibersihan heula manahna. Urang ge diajar bersihan teh tina penyakit sombong, kade ulah yang sombong. Dia sombong teh jadi halangan kana kaberkahan rezeki penyakit sombong mah. Heula batur ge saresepkeun kana sombong da mah aya. Katakan sombong teh. Jieun tinu geuleuh kali dia mamawanu geuleuh. Nu tinu lindiangan kabeh nu kaluar geuleuh. Hos weh naon? Geus maot jadi naon? Bangke. Sabaraha hargana bangke jelema? 500. Jaga duwargi ngantunkeun. Memeh maot teh tergeuing teh di kilo. Aya 180 kilo. Begitu mahal ditawarkeun ku urang teh. Nyata tanah. Jadi di mana digaluh, di gaduh wargi pengantun dia. Gagas menang kilo 180 kilo berat itu. Biasa 5.000 rupiah kan sadayana. Kira-kira wantun tengah galuhna. Naon sababna? Kasihan galuh. Efeknya tatangga ngirim peteuy. Duh mau dituang cek sarabat jeung pada beureum ieu nikmat. Ieu ikut pada beureum sakilo hargana 50.000. Dibeli teh pada beureum. Nah, apa dibeli? Di pada beureum 1 kilo 50.000 dibeli, bangke jelema teh sarua bangke. Nu 180 kilo teh dibeli, naon sababna? Geuleuh. Naon hartina manusia lamun teu takwa. Hirup di jieun tinu hina, kaditu ka dieu mamawa nu hina, pos maot jadi naon? Jadi hina, jadi bangke. Naon? Mata nu mulia mah inna akramakum indallahi atqakum. Make inna kapal takdir kaditu. Saatnya kenapa mulia mulai dari menukang takwanya. Takwa ge imtithalu awamirillah wastinabun nawahi zahiran wa batinan. Takwa teh turut kana perintah Allah zahir batin. Sabab dawan Imamul Haddad kurang takwa ka Allah zahir daek ibadah getol ka pangaosan ari hate can bersih mati napanya kita teh can naon kitu. Can takwa. Datang ka pengajian, di pengajian suka madrasah salaman kata di bapak kabeh sudah langsung kata di bapak sudah teh sudah tolong ibu nu gendulang pada gede mau ini kan aya penyakit hati aya ieu keur ngaji eta hantam we mau ngebuting ali masih geus 2 minggu bari panyebat hareuda dari kieu keur ngaji teh kesukaan teh teh boga penyakit hareuda pokona lu gantel mongkorong pada gede. Berarti dohirna kertakwa hatena takwa teh. Tuh, saya kan yang tanya kita. Jika ayeuna awak maka di pengajian tapi hate teu ridho butuh klub aya di kakara datang. Pohon itu nuan teh. Belahan sakedo terus salapi. Nuan pengajian itu kakara datang. Geus bari diganyar. Aya nu boga pikiran gitu. Kemana diuknya? Masih ngaran takwa mah dohir batin atau dohirna ibu di pangawasan batin aja ibu alhamdulillah gusti abdi bisa cari jadi pangawasan kilo kok sabarang awut juga ngaran abdi kudu gitu dan iya mah ini bukan rese astagfirullahaladzim. Jadi takwa teh turut karena perintah Allah dahir batin. Jauh anu dicari ku Allah dahir batin. Lahirna migawe hade tapi hate can bersih tina penyakit-penyakit teh. Dawan Imamul Haddad kitu can termasuk jelema anu takwa. Mata paingan Nabi Isra Mi'raj pan-panna dibersihan heula manahna. Eta teh nasehat keur urang memeh migawena naon hade hate sing bersih. Ibu gerek ingin ka pangajian tadi sing bersih heula eta hate.
di mana hati geus bersih mah ati ustad lah mau tutup 3 bieu ini kulina geus datang tidak mau urang jadi tah bibit penyakit hati teh naon cenah sombong cara micena saudara Ali pun ingat kana purwa daksi dijieun tinu geuleuh kali tu kadi mah mau nu geuleuh tinu lingiangan kabeh nu bijil geuleuh geus maot tadi naon geuleuh jadi bangke hargaan tanu sombong maot barang asup ka jero kuburan dilejek makanya nu ngalayeuk nanti ku jelema biasa-biasa tukang tani tukang gali kuburan cek tukang gali kuburan sejak tadi itu sombong enak geus mah pae dilejek enak ditincak terus dah sarua geus maot mah ukuran jelema tidak ada perbedaan sugan sieu mah beunghar ruang kabeh okna si mah sangsara kebun acungkeun ka luhur sabelah sudah itu sarua geus maot rata kabeh jadi bibit penyakit hati teh seperti ini ummahatul khotoya salasun bibitna penyakit kesalahan di antawisna nu kahiji naon al-kibru sombong ubarna nu dieu nah nomor kaduana tunggu tayangannya pada jam yang akan datang terus ada geus burit kersana hadir telaksana daud cekap sakitu muga-muga manfaat barokah kesadayana dihapunten deui teu dikalengse abdi masih kena aya udeungeun peras kasahan